Alah, geningan tengka balimbing tetacan buahan-buahan wae. Aduh, tos mang bulan-bulan gantosan buahna tacan kene buah. Cobi gara tinggal. Nya, daya hiji-hiji acan Gusti nu Agung. Pada raos ari sugante tos buahan gitu. Tos mang bulan-bulan melak balimbing. Abong dina pot. Tacan buahan hiji-hiji acan Gusti nu Agung. Tadi naraos gitu, jangan rujak supados ente gampil panas bete. Ari pek teh buahan-buahan wae geuning. Kacau. Kumaha atunya supaya buahan ieu abi melakna dina pot, dina tilas cet geuning. Terang teh tilas cet. Tuh geura tinggal. Tah kitu. Tacan buahan wae tos lami. Ira buahan ananya. Diantos-antos tacan wae. Alah Gusti nu Agung. Alah, geningan tangka cengik teu paeh. Ieu kuat kalayu ke dauna. Alah Gusti nu Agung. Aku naon ya? Ku hama kitu. Da teu aya hileudan tuh tinggal geura. Nya, eta dauna kuat kalalayu kitu. Duka ku hama naon ieu teh. Tuh datang mah sae tuh. Sae taneuh mah peda dijikeun sareng tangka alpukeut dina pot. Ari pek daunna geuningan lalayu kieu. Alah Gusti nu Agung. Buahna jeung sakedik tadina paranti ngarujak sareng nyambel gitu. Supados teu kedah meser ari pek pararae. Kacau. Kacau ieu mah pasti ku cacing sigana teh akarna. Kumaha nya? Kudu ka dieu heula ieu mah.